pamekararum gentra di periku gending hirup serang huripna rebapang geuing nati kabudayan di pasunan senesena padalangan ija para penerangan ngandung ilmu pendidikan pirik paranayakan ningkat kewiraswara geus tulus keturunan saluyu gendang pang gugat nasma nawis kemah bejodohani rohani nyatana kayu romantik di cirin jami kesunan keceng kawisnan ingkang rahmalakuna kukuritan sisiniran teingkar tata susila gamai sekali rasa ngajurung limat mauri menari di pangawasa ngawasa kuni diri saron ditabo pacaruk ngarodong teu nyari laku lampas sareng ucap lamun pasalia bukti kanca mitra kadang warga mangga urang sami-sami sing teguh rejeng kumati gesan ngamulai seni ayu rasa uyunan masuk aing-aingan terbihkeun pasendatan terbihan pasendatan ngarah jadi kekuatan wiku-wiku ya pertapaan ajar ingkang wiku-wiku ya pertapaan ajar kang linuwi ya panglus lampahipun wontening salebeting padepokan laladan inggih padepokan laladan Jati Sampurna anu pernah mencil sisi gawir di Pakemitan
tungtung padesaan palih ti kidul kulon dayeuh Alangkadirya. Kasepuhan anu jadi gunung panyaluhan jadi cadas panyaranean jadi jaladri paniisan masyarakat. Mangrupakeun obor di eta tempat. Gisan naratas jalan kasampurnaan hirup. Nandakeun manusia nu dimuliakeun ku kagunganana. Sawagremagan pian ingkang putra Dewi Linggawati. Lan ingkang wayah Raden Dasawalikrama. Dangu-dangunipun Pandita Linggawati mekaten ngahaturkeun pemagi dateng ingkang putra Linggawati. Suta bingah ka giri-giri sangwiku ya ingkang sami pada inara bingah Amarwata suta bingah ka giri-giri sangwiku ingkang pinara Linggawati salah saya sepuh anu dipandang pancuh kurang desa anu pinuh ku wibawa komara pangaruh sareng pangaruh didehesan ku ingkang putra Enang Linggawati sinareng ingkang wayah Raden Dasawalikrama sikepna tungku amelmu pertalajih kaningali pangkon ingkang eyang sareng ingkang ibu dangu-dangu ngandika atra pertela sungkan pangaribawa watak wantos manusia anu pinuh ku ilmu panemu jaya kawijayan ngandika gelis anu gelis anaking Linggawati nu kadieu kapayun calikna sing rada caket kalayan incu kula Dasawalikrama kawanung sumanga pupuden kaula unyuh sumanga kaula pun Linggawati ngahaturkeun sewu nuhun laksa kabingakan kana pidawuh pangrasa nuhun no langkung ti payun sumanga putra ngahaturkeun semah pangabaktos ku hanyuk panjenengan jeung rama pupuden kaula kaula nun muga ninggalih nampina ditampi deno kaping kali tiata tina naon rupi kalepatan agung sawu cukup lumun kapih katur jeung marhapunten anu kateda mun ninggalih nu dipamrih
sanaos teu disuhunkeun ge cu amat tegas nyampakeun hampura kewajiban manusia saling dina hampura komo ama sifat bapa kolot naon ngaranna lamun teu ngahampura ka anak atur nuhun kaping 3 sumangga pulang adehes kaula teh sajanyangakeun pun anak pun dasa wali grama grama ngatingali parantos dekok panonas yang tegangantunkeun barang terdau pamiwangi tegah kana mono gawena teh nganukur gedebag debu aduh eta cenah kunaon duka ditaros dengan ukur diwaler kuru lembayna Cipanon dina resan dia muga meninggali kaula nun tiasa diparios manawi ku eyang mah sabaraka kitu ku eyangna pimaksa putra teh kitu deudeuh kira mangga itu raraina wi kapucep kitu kapayunna king hidup kaula nun eyang nyangakeun semah pangabaktos putu ku hanyuk panjenengan ditarima bageur miwah jeung ibu nu kasangakeun kaula nun ditampi anak ku ibu bageur geura mangga calikna kapayun naon rupi kal itu ya saurkeun ka tuang eyang na ku ibu mah teu balah kabae geura aya ka dia calikna ka dieu Adieu cu reyod sama bangku teh geuning ai gek gorokok kiap ka di kapayun seueur ka trekot pula sandi kapan jenengan eyang calik sumangga aya pikeun naon pangresa leuwih ti heula eyang negerakeun rasa syukur ka kersa anu kagungan abdi-abdi sadaya syariatna nampakeun dampaleungeun ken sakatuhu hiji siloka hakikatna pasrah sumrah tumarima tumamprak kana papas den sareng kersana mantena dina waktu ieu eyang rineh tina ngageroh catrik-catrik kabeneran inung hidup datang bari mawa hidup anu jadi incu malah nimulkeun kareuwas hidup jiga-jiga anu gering geura mangga sasana ge wi kadekok kitu cicing pan eukeur ieu oge naon rupa kajadian teu bisa jadi tanpa sabab cing enta waksa turu balaka kula yakin anjeun geus pinuh ku didikan jeung atikan moal deuk ngeselkeun ka kolot sarta moal deuk ngarasula hirup naon alasan bageur bisi aya kahayang atawa naon nu karasa lamun dina gering pok entong make jeung ragab entong nu ngarakeun ka inung anjeun dia bakal kabawa gering lamun seug hidup jiga kitu kaayaan tak kitu bageur sapanjang hidup kitu teh ibu teh ka teungeunah dakar jeung sare mikiran nu jadi anak bujang hingga kitu kasep sakalian galingging panas tiris oge ibu mah sanggup korbankeun jiwa pribadi jeung tibatan anakna maot tak kitu cu karasa geuning moal deuk ngabisani kanyaah kadeudeuh kamelang karisi karempan kabeurat ka anak leres kaula nun pok eyang sumangga kaula sejawak cak dateng pangkun eyang ieu manu janten lepat teh ibu ku anjeun nah kumaha naon pana ibu dilepatkeun bageur naon salahna indung maneh kaula teh sakawit menakan nyeri sareng kapeurih kurerencangan dina waktosna kaula amengan beki dia beki kacing cirihi delikna saha teh rerencangan upami nuju riung-riung disampeurkeun ku kaula engal bubar bari cing karcuwas cing harewos silih siku silih jebi
eyang perih karasana. Lami-lami kaula tataros kata tangga naon janten marga lantaran tindakan rencangan lupi kitu. Nuju manuju kaula teh hirup nunglis rasa tungara dugi ka umur ayeuna parantos 18 tahun teterang dirupi bapak nu sayakti kalayan ibu ditaroskeun hal ieu teh tara ngawaler ngan ukur ngawalerna ku siswa saungkul. Gitu kan. Dadah anak king. Terus. Aya katerangan ti tatangga cenah Kangjeng Rama nu ngayuga kaula teh Prabu Dasamuka. Nah laras atanapi henteu upami laras jama bapa kaula eta yakin kasumsi pangarencangan kaula ka kaula istu daralik nu taya papadana. Ya Nya tabat Gusti aya nu comel ama sabuni-buni nage atuju. Najan disumput-sumput ku kula jeung ku anjeun yakin ieu budak bakal meunang katerangan jelas yen bapana teh Dasamuka. Nih. Kumargi kitu kaula hoyong ngajelaskeun naha laras Kangjeng Rama nu ngayuga teh Prabu Dasamuka anu kawasa di Alengka kapungkur satyasana puput Yuswa. Kalihna ti kitu naha laras puput Yuswa na Kangjeng Rama tina alatan lepatna pribadi maling garwa Gusti Betara Rama di Pancawati Denda. Muga nyuhunkeun katerangan anu jelas bae. Oh bager. Eta katerangan benang dipercaya tur yakin. Yen bapa anjeun teh Dasamuka atawa Prabu Rahwana anu gumanti aji di negara Alengka. Gusti bener anak king eta bener bapa anjeun teh Dasamuka atawa Rahwana kamangkar Raja Kongas Raja Dolim Raja Sarakah. Cicing atuh ai kolot ngomong teh ih sok nemrong bae. Terus Ari puput Yuswana memang bener. Tuang Rama teh kaleulewihi dina tinakan. Nagara hukum paskis. Kajen salah saeutik paling untung ditek-tek leungeunna sabelah teu aya make jeung istilah geser-geser dina jabatan. Teu aya pengampunan. Rugina hukum picis, hukum pancung, hukum pancir, hukum gantung. aduh gitu tahal ieu dina pribadi dina hukum nagara ponya kitu dina pribadi bujeng kadengen-dengen kadulur kabarayat daya tedeng aling-aling kakawasaan dipake angkeuhan keagungan dipake anguklung harta benda kakayaan kabeungharan di Alengka ieu dipake modal geusan ngajajab hawa nafsuna pribadi kajen rakyat rusak kajen negara hancur asal ka hontal cita-cita sugema anggapan pribadina teu ngabalitungkeun nagara bakal rusak rakyat bakal aut-autan terus kaula nu dupi Kangjeng ibuku maka tiasa kapigarwana Kurama Dasamuka ieu panjang ngalakona ayeuna urang tangtukeun heula anan payus ku kawasana kagungan garwa ngalangkungan ti wates sabab namahan dunya bakal namahan kahayang nyan tanpa ukuran kamanusiaan garwa na Tuang Rama teh sadayana anu sah ditikah 40 ka 40 hiji indung maneh Gusti acan tinu salingkuh cek paribasana ieu mah cek basa anu ditumpahkan ku dasar kangewa ka Tuang Rama teu ngararungkeun nu burung teu nyesakeun nu edan asal awewe molongo
urut tapak suweng we ceulina. nya nepi ka kitunya ieu. Tak kitu bager. Ari gugurna tuang Rama Dasamuka balitungan tina laku neungar cadas maling garwana Prabu Rama. Urang ayo Japala anu nuju nandangan tungara 14 tahun di Deweung Pancawati denda. Dina ka 14 tahunna dipalingna Dewi Sinta ti gubug Pancawati denda. Dicanak dikerem di Taman Argasoka. Ngan di dieu aya wawadi ti guruna. Upama Dasamuka maksa ka awewe anu teu sudi anu teu sukaeun bahkan nimulkeun mamala ka pesan keur ka dirina nu matak Dewi Sinta 7 bulan dikerem di Taman Argasoka ngan ukur didatangan we diolo ukur patempo sieun ku ancaman Supatala guru anu tangtu tina alatan maling istri Rama tina soal pribadi ngagedean jadi perang nagara jeung nagara padahal Rama geus masihan ka adilan ka Dasamuka lamun seug Dasamuka tega mulangkeun Dewi Sinta turu menta hampura moal burung di hampura turu bakal diaku dulur jiga Rama ka adina Dasamuka Saha teh? tuang Rama paman bibiksana aya keneh saturunan alengkanu aya. Wah, teu hancur sadayana. Kumbakarna sarpakinaka tak aya sadarek bungsu paman anjeun Rayi Dasamuka wibiksana tah ieu mah sifatna beda. Cinta ka bangsa, cinta ka lemah cai. Ngan bedana saeutik Arya Kumbakarna mah nyatria ngabela nagara jeung masyarakat teu luntat ti nagara teu luntat ti katangtuan. Tapi paman anjeun wibiksana mah cinta ka nagara, cinta ka bangsa, cul kawajiban dipecat ku Dasamuka tina kakulawargaan jeung tina kawarga nagaraan. Tapi kabiluk ka Batara Rama atuh kalemahan Dasamuka sagala rupa rahasia bocor ti wibiksana tajadi gugurna bapa anjeun teh yakin ku dasarna laku anu nurus tunjung tanpa tedeng aling-aling teu nyaho neungar cadas Rama teh manusia titising Wisnu pancen pikeun sasapu di alam dunya nangtungkeun bener jeung adil nyapukeun nu kadoliman nu kasarakahan nu kabiadaban jeung anu kamurkaan balitungan cunu wujudna digencet di gunung sonara-sonari malah lamun balangah nunungwan mah ieu teh arwahna teh bakal mabur pelembunganna bakal surup sumurup ka jalma anu kurang iman tur anu getol ngalamun sakitu bagir. Tapi hal ieu ayeuna kakara dicaritakeun anjeun batal lamun dendam ka Batara Rama. Sabab hukum geus kasungsi yen sawatawis kalepatan. Nu dipidamel ku bapa anjeun tur Rama teu kurang-kurang mikeun keadilan. Moal patiwati wibiksana paman anjeun eunteub diangkeun sadere ku Rama lamun teu katingali emasna jiwana Sri Rama dina kamanusiaan jeung keadilan. Jadi ku kituna hideuk mangka hade ulah deuk dendam. Daya badena kaulan bujeng hingga dendam upami aya kalepatan langkung titu dinten saur dina katerangan dosa upami teu engal menta pangampura. Da ayeuna aya karep dendam ka Batara Rama? Daya nu bener saksi bumi saksi langit. Incu aki kitu mah. Dadah teu ingan aking. Ta ayeuna geus katohian entong dipake nyeri. Ta ieu akibat tuang Rama laku lampah seueur nirca tina hukum agama, hukum kamanusiaan, hukum dari agama oge. Tapi ka anjeun kasengretan dosa di mana babaturan keur ulin disampeurkeun bubar saharita. Hayang ulin eueuh nu nyamper malah diasingkeun ku urang-urang desa, urang-urang kampung, ieu nu jadi alasan. Sugan we jadi contoh nu patotos eunteng keur diri anjeun nadek ditiru laku lampah bapa anjeun jiga kitu. Tai anjeun mah hiji satria anu pinuh ku atikan. Didikan sugan we ieu atikan jeung didikan teh jadi ngarobah kana gorengna turunan. Moal kasebut engke teh turunan si anu. Tapi lamun anjeun yakin tegas meles kana hukum agama, hukum dari agama, yakin anjeun teh bakal bisa nebus kana dosa inung jeung bapa nu kawangku kana hukumna budak soleh. Tah eta Numutkeun pandangan agama budak soleh teh cirina gambaran iman jeung takwa taat kana naon rupa undang-undang jeung peraturan dina agama.
atuh ilmu ngajawab manusia soleh teh hade ucapna hade lampahna sumujud ka ibu rama taat ka pamarentah iman takwa ka kersa yang widi geraprak lamun anjeun mawa kadendaman karama cilaka baka sagolong jeung bapa anjeun tapi lamun anjeun mawa kasolehan deuk nebus dosa bapa deuk nebus dosa inung anu kawengku ka hukum soleh anu tangtu lain bae dunya parat nepi ka akhirat anjeun bakal dicap jadi insan soleh tangtu anjeun bakal jadi manusia linuhung budi bakal jadi manusia anu bisa nyampurnakeun rasa jati manusia anu disebut insan sampurna di alam dunia ieu nyata bisa nyangkarukeun akhlak kana hukum anu tangtu sakitu bageur prak tapakuran ku anjeun ngahaturkeun rebunuhun lasa kabingahan kana pidawuh pangrasa jeung ieu kapine dina waktos ayeuna kaula lircaan na bulan purnama anu nyingrai nah haseup hideung ngahalangan kana eta cahaya nimulkeun kerasa kabingah emutan sanaos bari netelakeun yen kaula teh putra salah sawios manusia anu ingkar lampah dina tetekon agama dari agama sareng kamanusiaan putra parantos nulis dina ati maksad munyung karama paman Gunawan anu masih kena aya saturunan